mananya cenah salaki orang tipe puting can balik keneh wae. Tapi ka ayeuna kudu neneangan ka sawah. Gawekeun paing pangi rasakeun da. Aduh, anjir. Rada gelo. Padahal orang tadi nuntun ka dieu. Coba celana bodas. Kotor bagong. Saha gitunya pasti si Ocit itu dah kurang sugana panggil salaki orang tanyakin Aing oge da euy. Boga pamajikan orang kota teh kieu ya, lieur. Gawean lila beres nama ke bedog mah tuh. si Ocit Kudewek titah mawa arit, mawa bedog. Abong orang kota, pamajikan lieur. bener si Ocit euy. Ai si cirit Jawa sia naon sia teh Sia Ocit. areurewas dewe keur istirahat teh sia mah Tahapna tuh tong hees wae. karek ge geledeu urang teh karek beres itu asaga Aing mah lain nanyakeun maneh geus anggeus sagencana ka dieu teh. nyangeus rek naon aing maneh Urang rek nanyakeun salaki urang maneh soga ningali teu. salaki maneh nu mana Siaman anu jam gede. Sugan aja jeung maneh sabuputing aya jeung maneh teh balik ka imah urang. si Ahmad si Rojak si saha teh kan Lain opat salaki Asia teh si Jai anjing. oh si Jae Hiji loba teh. teu aing teu nempo si Jae mah asli teu panggih Nu bener yang maneh kan biasana jeung maneh ngarumus gini. Asia dia teu ngadenge apa na aing teh karek Maneh teh beresna apa kedelegan salaki urang. heueuh salaki maneh nu cigah badulag tai gitu Asia nu baru teh anu jangkung gede. si Jae Eta geuning maneh apal. teuing pan urang karek beres ngasak da can panggih ya urang kan datang ka ditu bitu jam 10 karek beres bieu Geus atuh. Urang ka dieu teh mau pangmangpeung euy aya maneh gini. rek naon asa rareuwas Urang dek nyarita. piduiteun teu Siapa kan duit wae Ocit. oh atuh da butuh sok atuh rek nyarita naon mumpung urang keur bager ieu sapoeun Tapi didengekeun moal ku maneh. didenge kalem Aslina. Asia ceuli rebing kieu piraku moal kadenge sok kunaon eta teh maneh jeung salaki teh kunaon Pada ngadu tareun urang teh. Elehan manehna teh jadi balik. Urang teh teh curhat, jadi urang teh minta solusi ka maneh. solusi naon itu Urang teh minta solusi, ngarasa laki urang teh ngadu tareunna kuat. taeun deui Siapa ayo teh tadi tareun di teh deui. satu tahun terjelaskan naon sih orang bener paham tahun teh naon Tareun gini. Mana kan ngerti? etik orang boga solusina ya ngarah kuat sapeuting nepi ka subuh daek mana
Pamajikan aing ge kawalahan kumaha maneh hoyong ka subuh soan Lain pisan. sosokan. Lain urang nelehan sah ki urang. Nah. Urang teh mah soal ka mah. Dua rit kuateun. Ah, ieu kurang beres solusina ieu. Kadaharan urang nya ieu mah. Mawa saeutik we nya. Naon eta teh ngaranna teh? Naon? Kan urang nanyakeun ka maneh. Telur hayam kampung tapi kokoneng ngahungkul. Sina dilebok we kitu jeung cangkangna nu bodasna piceun. Kokonengna geuningan. Teu kitu baho sina dihakan jeung cangkangna di gegemos gitu digayem mendingan. Jeung make naon sih eta teh? Anu gingseng, akar gingseng teh. Tak jeung jahe merah. Campurkeun ku tai marmot. Galai we kitu tah. Dahar inumkeun. Make tai marmot. Segara tuh mana yang panggil saki urang? Balikeun. Balik. Biasana mah sok di warung Cek Ipah nongkrongna teh. Kayak atuh sugan urang bari baliknya, sugan bapanggil ke kurang di bejaan, titah balik gitu. Nu balik mana ada solusi ka urang teh? Ah, maneh mah komentar solusi. Solusi. Heeh, maneh mah komentar solusi tak urang gitu mesti bejaan eta. Nya geus atuh ge urang dicobaan di mah Sip. saki urang. Cobaan cek urang ge sina di baheum jeung cangkangna heuh. Geus atuh gitu mah urang balik heula nya. Sok. Ekeh heula. Naon ai maneh? Hayu urang ngaduteun. Asa mah gulung. Mantok sia, oplok. Aduh, capek kieu geus diputan pamajikan teh euy. Urang teh ka mana euy dengan ilmu jeung ngabahagiakeun pamajikan teh atuh. Ada orang teh perkasa anjir. Ieu mah lain ditarik ge diperosotkeun geus ngambai. Aduh, anjir. Ngatur tinggi pamajikan pukul itu kata teu. Tugaan atuh panggih teh jeung ngere solusi jeung kieuting. Ocit. Jae, ocit. Jae, ocit. Malan ini. Mana wae maneh? Maneh nu ka mana mah euy. Aing mah Urang teh keur galau, Cit. naon? Lain maneh heupeul teu panggih awak pas jadi gede kieu. Heeh, pan geus saprak geus kawin urang teh. Aya nu ngurus atuh. Bener. Mana hiji masalahna teh, Cit. Euy. Naon atuh teh sedih. Diki, Cit. Urang teh dik minta Panjang naon aing mah minta solusi. solusi. Heeh, Kunaon bukan masalah naon. di pamajikan euy. Jadi urang teh euy gawe we kawin teh gawe we. Ngadu taeun. Taeun. Urang boga solusina ye. Kumaha? Neangan solusi lain. Solusi bang. Solusi. Urang boga solusina kieu ye. Kumaha, Mang? Ngarah ka hiji ngarah akur jeung pamajikan. Heeh, da. Moal kabur-kabur deui. Heeh, urang eta kabur. Geus nyobaan hayang kuat mangkreng. Heeh, cas yang jos gitu. Urang boga solusina ngarah kuat pikeun ka subuh sabar arit ge insyaallah kuat. Wah, hade euy kumaha? Kalaman ku di dieu apaan? Aslina mah. Cobaan ye. Ku ye akar gingseng Oh, akar gingseng. dibeulem, Sebelum. ditaheur digodog ku cai panas. Si kaina diinum. Acan. Mawa endog hayam kampung. Heeh. Tah dilaan dibuka cangkangna Ndokna teh. teh no bijilina bawangna. Nya heueuh atuh endog hayam kampung. Oh, ndok hayam dina bawangna. Heuh kumaha dudu teh tina liang taina. Si hayam kampung teh pesek. Heeh. Tak ala kokonengna. Kon bodasna supkeun. Nu bodasna piceung, anu konengna dahar, jeung cangkangna gayem. Malah naon? Jangan. Paeh paling. Terus kumaha deui? Bawa si nu konengna di dahar. Heeh. Terus sai gingseng, uyup, Uyup.
Yakin kuat. Insya Allah kuat. Asli nama. Asli. Kondisi sabaraha ronde. Insya Allah kuat. Aya geus lah atuh urang ge dititah pamajikan nanyieun. Sok cobaan geura. Paling tepar meureun modarnya. Geus nya Mang. Ayo ah. Bieu teh pamajikan maneh neangan. Siji. Heeh, ka urang dia nanyakeun. Engke ku urang teangan lah. Mending balik karunya sih teh ah. Ayo nya. Mang. Nuhun. Ada Mang. Jalan Mang. Ayo. Aya nama wani urang euy geus boga solusi nama euy di si Ocit euy. Dengan pamajikan siap-siap.